Putra. Tadi asa cuy. Kelak. Iya putra mana? Putra abah mana? Hah? Pantas ngalahirkeun nama teh. Punten kan nulir cah ieu. heeh urang ieu. Punten ka Bapak Limas tadi ieu ka abah ieu. Ya lain. Bapak mitu asaha atuh. Heuh teuing urang ge. Bawa teuing. Adia, abah hayang lagu naon? Terus Eling pabuburit jauh. Abah boga kabogo sabriji. Kalau kabogohan. Oh, saur bogoheun siap. Heuh keur ngora. Di dieu abah. Abahna ieu eyangna keneh. Abah sabriji kabogo. Syukur kita. Walah. Kapangi itu. Urang mah geus beres manggung rek di deui. Rek naon? Rek tajam we. Ada teh. Siap. Aya eling favorit urang diewakeun jeung kunkunnya banyak. Heh, ngadoakeun naon ka kunkun? Hah? Bingung ngobrol jeung kolot. Siap. Aya eling favorit. Hah? Panjang kawin rizkina, panjang yuswa, Amin. hiji modal kanggo haji kunkun, mudah-mudahan sing diberkahkeun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, sok siap. Joget Pak. Yuk. Kacan ya. Terus. Coba nyunkan ini. Di kumpul dibayar 50. Ini. Etang lagu terapi kolbu kemang rupikeun tembang eling pabuburit di bakar sana. Kang Haji Kunkun. Ya, Katurkeun. urang diewakeun mah ya. Dipikir di ulang balik kuring hirup teh kesilang tapi loba salah tingkah malahan can di dunia hirup sabenerna umur dia wajah kang dirumpah hirup lamokot kudosa kuring eling pabuburit bisa lama lagi acan boga betul Gusti aku mungkin dituduh habis sujud Gusti ampun Gusti Tarik ses. Judi yang kumpul dia tak kolotna. Aduh, bener. Coba. Dipikir di ulang balik coba kuring hirup teh kesilang tapi loba salah tingkah orang kumarisma di dunia hirup para sabenerna umur dia wajah dirumpah hirup lamokot kudosa
Mojang sepertinya oke di atas semangat di atas. Ya dengan alhamdulillah kali ini Kubakar sana Bapak Pimpro sekaligus bintang tamu sami-sami Abah alhamdulillah sing sarehat wae sadayana nya. Amin amin. Boga sing janten berkah bawa mandar katampi kalang kepingahan di waktosia erang edang pangrojong hibur khususnya Jembar kula urgi besar Saiful Hajat oge rojongan panganten Raja